tos nyebutkeun pangampura sareng doa restu anu jadi indung jeung bapa. Sasat menjadi indung anu ngakandung bapa anu ngayuga. Ridona Allah aya dina kadidoan indung jeung bapa. Kasih gelis di payunan hidup tos calik kujanten ibu sareng rama. Sesat induk rumah kandung bapa anu kayuga. Gusti Allah tos nerang dina unggal. Yen Gusti Allah moal ngahampura dosa nu jadi anak, lamun nu jadi anak doraka kanu jadi indung jeung bapa. Teu aya pangampura nu jadi indung jeung bapa. Hartosna Allah moal ngahampura dosa nu jadi anak, lamun indung bapana teu ngahampura. Kideuna oh Asep geulis ngadeg heula sakadak. Kasih gelis di payunan hidup tos calik kujanten ibu sareng rama terus ibu nu kandung bapak nu ngayuga. Moal aya anjeun lamun teu aya indung jeung bapa. Bayangkeun ku hidup geulis kasih kalamangsa hidup di kakandung 8 bulan ku jadi indung. Indung teu ngarasa pencewang, indung teu ngarasa sieun jeung melang dipikasieun. Kasarmetan jabang bayi di kakandung. Komo waktu indung hidup kakandung 8 bulan 8 bulan. Paribasa mun sare nyagigir jadi nang karang paur komo munang buban. Sasat jadi indung teu boleh deudeuhnya kada bang bayi di kakandung komo bayangkeun geulis kasih. Waktu hidup digubrageun ka alam dunya lahir namina. Indung bapak indung hidup di belaan curcor getih luhur kesan. Urang terang arit ngalahirkeun teh tungtungna maot. Alhamdulillah jabang bayi hidup gubrak ka alam dunya dina kaayaan salami. Indung kesieun bupati, indung kesieun kumaon, implikasieun kasalamatan jadi jabang bayi itu. Kupideuna so beli kasih. Gerasukkem di payunan ibu sareng rama dipayunkeun ka ibu. Penta doa restuna, penta hampurana. Sasa hidup loba dosa anu jadi indung jeung bapa. So kasih dari gerak sumujud di pangkonan ibu sareng rama. Payunkeun sungkem kajatun ibu. Kandung dikati sabawa aja hidup mudah-mudahan abdi di rumah tangga sing aya di rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Doakeun abdi alhamdulillah. Anak mama teu oleh ngahampuran doa ka hidup. Mama teu oleh menemukan waktu siang wangi tebeton. Sangkan jadi anak aya dina kabanggaan, ya aya dina kasalamatan, dihampura doakeun. Mama
Oh, cekap dirangkul mama. Mama, apa ada hampura? Ada jadi bapaknya, mama, aduh. Oh, cekap kali ke bapak. Bapak, jadi bapaknya hidung sama sahabat kita teruskan bapak jadi bapak hampura anapi anapa bapak wajib dipunjuk bapak ibu wajib tidak segera yang menjaga di rumah tangga cepat ya hampura wajib dirangkul bapak. Sekali ke ibu mertua. Abdi ke bapak mau nganggap mertua mau nganggap mitoha tapi abdi rek ngangken asri pituin anak mama abdi mama anak mama ya hampura mama udah ampun sami mama dari depinan tapi rek ngangkap pituin anak mama ya hampura cuk aku cuk berlalu waktu berlalu Bapak ya abdi tapi ke bapak ke abdi menganggap pertuan menganggap pokok tapi abdi dengan menjadi asli anak ya hampura bapak tua sebagai menganggap minatu tapi asli ya hampura doa ke bapak atur nuhun bapak tahu sekali bapak hampura abdi kesepuh permen hati sing cakup asing susut date taji soja sekali ya abdi incu nek alhamdulillah nek kasih siapa nek coba anapi incu nek alhamdulillah nek masih aksian kan ketika tidak apa nek kasih kondisi incu nek sati rasa kali ka aki di pihak istri
doa siksa doa bisa kecapetan jeung doa dikira ini jumlah lumangku berasumsi taruh pada kita satikasa paripurna Reng se asup ke mana itu toleh